Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangdi serang Yaya Badak dina acara borangan. Tadi neraskeun papih nyebatkeun yen badak teh cula 1, cula 2, cula 3 sareng cula metan. Salaresna mah aya 5. Cula 1 teu patos bahaya, cula 2 teu patos bahaya, nu 3 nu ka 4 oge teu patos bahaya. Anu bahaya mah nu ka 5 aya culangung. Culangung mah cobi we mitohan nuju huai ditaplok ku teh wah piraku teu ngagaplok eta disebutna culangung. Tah culangung nu bahaya mah mun daripada cula 1 sareng cula 2. Oke tadi ngabahas Rambo. Eta teh salaresna kapungkur sateuacanna eta dinamikeun Rambo teh salaresna nyungkeun ideuna teh ti Sunda. Daya singkatan. Kunaon Rambo? Rambo teh margi ieu jabrig. Nah, sami sareng di urang mah Rambos bos gitu. Mung di ditu mah Rambo we hungkul. Ini teh tara dicukur Rambos bos. Oke anu kapangkar-pangkar aya komik Wanda nerangkeun dina soal kendaraan pengennya kendaraan bermotor. Sim kuring oge ngagaduhan motor. Tapi sim kuring mah terkalebat jalmi nu taat kana aturan lalu lintas. Sajabina STNK can pernah telat bayar pajak, oge SIM selalu aya dina dompet teh. Tapi kamari mah rasa teu ngeunah yeuh. Begitu nganggo motor ka jalan raya, aya razia. Masih kena direrenkeun. Begitu stop ku polisi, cobi serat-serat. Pasikeun STNK. Ya SIM aya. Masih kena ditilang. Magotret ditaroskeun. Kunaon Pak? Abdi eta SIM aya, STNK aya, tingali atuh cenah motorna, tingali teh aya mesinan. Jadi ganti wajarna ditilang. Eta ge ngahaja nganggo motor teh ngan teu rerencangan. Air rencangan teh nya maklum lah ekonomina rada lemah meureunnya. Manehna ge tos di pasian jalan kaluarna ceng daek usaha semangat neangan ide-ide jang majukeun ekonomi. Tapi manehna mah ku sabab tadina meureunan loba ting ningali film-film, manehna mah hayang munyung. Waduh ceng pajamanan ayeuna mah hese munyung. Nya oge ayeuna teknologi ayeuna sarua jeung zaman dina pamunjungan sarua apaan ayeuna ge lamun butuh duit cik urang ngagesek cenah ngagesek teh ku kartu ayeuna mah bareto mah ku bagong kaunggal imah di kitu ngagesek sarua menang duit sugalan dah media nya tuh make sarung tuluy keluar pamajikan nu ngandelin manehna ngagesekan ka imah balik mah duit ayeuna ku kartu leutik teh kudu ku sarung tapi lain-lain munjung eta mah aya sistem eta kredit eta mah sistem kredit tarif babaturan mah datang aja cing ayolah cenah abdi mah antar munjung lah ka mana keuna da pusing ayeuna kana dagang bangkrut wae kana usaha kana lowongan kerja ayeuna cenah pedas saya kabisa mah loba samerek munjung tong lah akhirna manehna maksa wae nya aya tuh diantar ka ditu nya caritana ka hiji imah tetep punten ieu rerencangan ceng bade hoyong beunghar sangsara wae nya sok atuh ka dieu daek cenah ngipri ka oray aduh cenah pamajikan kada da non rencangan teh rada ngaduhkeun. Aduh kumaha cenah teh? Nya kumaha dinya we ceng. Ai mah rek moal saya mah masih kena boga iman gitu. Akhirna manehna disepakati bet ngipri ka oray. Balik ka dia cenah ulah dibeja-beja ulah digosipkeun moal ceng saya mah keun nafsi-nafsi we di dinya saya gitu. Ari saya mah satungtung bisa usaha mah rek usaha we tenaga sorangan. Caritana pisah. Geus 2 bulan tak caturkeun. Geus 2 bulan waduh ceng. Pasti babaturan teh geus beunghar yeuh. Ayeuna geus aya 2 bulanna dan nu digawe ge nu dagang biasana jarak 2 bulan mah penghasilanna loba. Ieu komo nu munjung moal poe ngala. Tah tehang saya teh gidik. Ditingali ti hareupeun imahna. Masih kene anger kondisina teh. Buka tok punten. Maya nya sok ling-ling. Lain ceng ieu teh di dinya teh ongko munjung geus aya 2 bulan ngipri ka oray. Tapi naha sangsarana anger. Lainna naon cenah saya mah. Ngipri ka orayna geulis, mainna teh leuwih ti pamajikan, urang jadi unggal panggih, mayaran we terus, jadi leuwih sangsara. Ngageongna leuwih ti pamajikan cenah, urang jadi unggal panggih jeung oray mayar urang. Atuh tah lain ngipri ceng bedul, ngamur-habur duit cenah mah. Geus atuh ngipri kudu milih ceng atuh. Mending saya we teh jadi eta mentak ulah pami bade ngipri ulah ka oray nu geulis lah. Jadi kanu biasa-biasa we. Mun wasajan. Tapi emut eta tadi teh naon minggu-minggu kapangkar aya nu jemaah haji ka ditu nganggo onta nya nyarioskeun ti tahun kapungkur mah ati Madinah ka Mekah pamitul patung haji nu nganggo onta teh nganggo onta ai kapungkur mah pan rame seueur ari ayeuna pan sakedik jalmi teh
Jantan kana onta teh tiiseun mun urang nganggo onta hoyong jiga kapungkur teh nyalira we kitu. Nyalira da teh batur, kapungkur mah jamaahna usum teh bot ngaranggo ontra rata kitu kan ieu mah nyalira we. Ari pas abdi nganggo onta ka ditu hoyong jiga baheula ka Mekah teh. Mogok tengah-tengah tah. Tengah-tengah mogok onta teh trabunang di kitu kieu cicing ngadaprek. Ngan inget dina pesak aya balsem. Wah, ku abdi teh kanjutna di balseman. Eta onta kitu langsung. Wah, lompat eta onta ngan abdi celeuheuk we kieu aya onta maju aya urang kumaha ieu teh. Wah, sakalian we tuluy tungtungna balap jeung onta tepi ka Mekah duanana. Mung sakitu pangitna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.